mugi lancar sadana para wargi sadana. Rupina sakitu wae. Mangke tontonnya di Jatika TV channel. Salamurasun. Assalamualaikum. Sudah lieur kalau wihan teuing balik deui. Balik deui. Pek teh eta teh aya ieu anu petunjuk teh jalan kaki tina 15 menit. Nah, jadi 30 menit teh sore teh eta mah ke jalan kaki. Atuh balik deui. Eta mah alhamdulillah geus tepi. Di Cicalengka komplek Buana. Abi hoyong dipotong lah sareng abi. Payayan ya yang ini. Kakara ya irahan bener ninggalna TV we. Ini mah asli ya mah kena TV. Asli. Kalau di sana ya alhamdulillah enak simkuring di foto sareng para gadis-gadis. Ya, Nenek unggul. Yo, kira bener karek ayeuna. ya, Kemarin aku PPU. Wah. Sekolahan itu. Padi. Dengan siapa nih? Dengan Kania Wedding Organizer. Hari ini berada di mana nih, Bu? Kita berada di Perum Buana Cicalengka Raya, Blok D nomor 5. Dalam rangka hitanan Anggara Putra Koswara. Ini mengundang Pak Haji Yayan ini atas inisiatif dari Pak Hajat atau gimana, Bu? Inisiatif Bapak Hajat yang begitu ngefans banget. Katanya pengen maestro pop Sunda. Jadi hoyong Kang Yayan. Hoyong anu langsung nyiptakeun nana sanes cover-cover deui gitu. Riasannya begitu megah sekali, Bu ya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Beralamatnya di mana nih, Bu, nih riasannya? Alamatnya ada di Jalan Sulaksana nomor 9, Antapani, Bandung. Ibu bisa menceritakan gimana menghubungi Pak Haji Yayan tuh saat itu? Wah, sungguh emosi. Banyak ininya ya, sampai aku jauh-jauh ke rumahnya langsung saking pengen ketemu sama Kang Yayan gitu. Awalnya permintaan Bapak Hajat, akhirnya saya dapat nomor teleponnya Kang Yayan dengan segenap usaha. Tapi mau sesada nama tos sesa milarian kontak persona Kang Yayan gitu. Mugi-mugi sing tambih nanjung deui, jobna sing makin murudul, sing tambih berkah, sing sehat saterasna, mugi-mugi masih tiasa ngahiburna sanesna deui gitu. Selamat dan sukses ya, Bu ya. Amin. Hatur nuhun. Radio Jatika. Tepuk tangan dong, luar biasa sekali Pak Haji.
Umatanya Boy kamari hirup akar sering akar gelah ukur sakala ukur dikenal deui eta hirup dikenal deui hirup dikenal deui hirup dikenal deui bocor bakal awak kenejen imit kapeur sagala ukur dikenal deui eta hirup dikenal deui hirup dikenal deui hirup dikenal deui selama laut berobat selama hati jangan berputus asa terima apa adanya dikenal deui eta hirup dikenal deui dikenal deui eta hirup dikenal deui kuduan kuhiji ulah sok hayang kasih ulah kesusah-susah kereyeun anu diiman rek naon deui eta hirup rek naon deui rek naon deui eta hirup rek naon deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ingin tepang sareng si kasep cep Yayan Jadlika. Dina siang ieu tiasa ngehibur. Dina tasakur binik mah bapak kali ibu hajat parantos nyepitan putrana. Urang doakeun ku sadaya urang kali mentos disiplinan mudah-mudahan sing sehat, pinter, bager, beleger, bener, tiasa membaktos ka ibu kali ramana nagara oge bangsana. Ibu hajat beli bareng satu. Mana bapak hajatna? Mananya? Pangkos. Mana? Cok, hoyong lo kenaon? Awar bodas. Kuiting hampura. Ieu buku. Ai warna nama sarua tapi lagi 200.000 samar. Ya, kalau saya urang ngajekeun laguna muncul hampura nungguin salah naon atuh teh. Aku tresno ka kowe. Oh, so keprog heula laguna hampura. Aku
si kukuri nyeri nun bisa ya siap. Amparan sajadah.
asa di masa desa di surga tapi kekian kusengarahkan rumah syaka di majama musok resep midama dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur Bapak jauh. Bapak Hajat beli pada minut lagu naon? Iya siap. Bapak Hajat kali ibuna. Mending supaya rame aku kosipannya. Kami cara roket kabeh. Sok. Keprok kali bapak kali ibu. Lupa maksa. Laguna kosipa. Salah latihan juga salah sekali deh bilangnya suara nunggu duit kumayo anjir kalau asa cenaya nu beureum di dieu anjir cing hayang nyawa suarana ya lala anjir ieu mah rada gede ieu mah la 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 Doa sing aya nu beureup. Lah. Baca urang dieu baca
bisa panggil jeung nu kasep kieu. Tapi sering ngahina nya. Sering ngahina kan beda. Sareng ngahina dada mulan Allah subhanahu wa taala. La 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 la. Aduh maksud turun tong itu wah asa teu mungkinnya lamun teu namahan ya udah kalau kuat karanten gini Bapak Hajat yang lagu naon Bapak Hajat ai sabar mah teu kudu kikieu